Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina dangit ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng simkuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda. Dina judul dongeng sareupna di Pajajaran karangan Bapak Aan Merdeka Permana. Sakumaha biasa ieu dongeng teh didugikeun ku channel anu dipikam memet ku urang sadayana. Kumargi sakitu ka para wargi mitra kaum dangu sadayana anu teu acan subscribe-na, teu acan ngintun jempolna, mangga diantos pisan dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna ieu dongeng teh majeng kana bagian anu kaduanya. Janten dongeng enggal ieu. Sabadana urang mereskeun dongeng Neng Jeje dinten kamari. Sakumaha anu kauninga ieu dongeng teh mangarupikeun dongengna dongeng sejarahnya sareng dongeng genrena genre silat ya. Dina dinten anu kamari seri anu munggaran atau nepi ka hiji hanja urang teh kapegat ku waktu dina mangsa medar kaayaan di Gunung Cakrabuana teh nyarioskeun hiji jawara anu katelah Ki Darma anu nuju ngalatih muridna anu namina Ginggi teh. Kumaha lejeungna ieu carita? Mangga urang sami-sami bandungan bae ku sadayana pamugi ieu dongeng katampi kalayan kabingahan oge janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun ka sadayana. Anu keur latihan bari paselang jeung ngobrol teh nyaeta Ki Darma anu jadi guruna jeung jajaka anu ngaranna Ginggi salaku muridna. Saban ngalobrol saban paselang jeung ucap-ucap anu songong jauh tina polah kasopanan. Sabenerna meureun eta kumaha guruna, lamun guruna ngalatih tata sopan santun nya anu jadi muridna bakal nuturkeun. Tapi Ki Darma mah salila ngurus Ginggi ti bubudak teu diatik ku palanggeran hirup anu pinuh ku sopan santun. Ginggi teu dibere pangajaran palanggeran hirup dina hubungan pancakaki. Kumaha tata cara ngomong ka saluhureun, naha ka anu leuwih kolot atawa ka jalma anu leuwih hormateun. Ceuk Ki Darma eta mah ukur basa-basi. Sabab rasa hormat jeung rasa ijid ka sasama makhluk mah ayana dina hate lain dina paripolah. Sok aya cenah jalma anu mamandapan nyarita pinuh ku basa-basi pikagenaheun padahal hatena cantang tu kitu. Tapi aya jalma anu cacaritana garihal tapi hatena mah lemes. Kusabab can kungsi diajar tata ajen atuh ti bubudak Ginggi teh teu ngalaman nyaho nu kumaha anu disebut tata sopan jeung tata santun teh. Uyuhan atuh timimiti diurus sawaktu umur Ginggi 5 tahun, sawaktu dijahit di tengah-tengah peperangan antara Cirebon jeung Pajajaran di wewengkon Caringin Majalengka. Budak leutik nu ngaran Ginggi teh langsung dibawa ka ponclot Gunung Cakrabuana. Mencil tina hirup kumbuh jeung sasama. Lamun mah aya jalma nya nu dimaksud jalma teh maranehna duaan. Lain hartina kaponclot Gunung Cakrabuana teu kungsi aya jalma. Tapi Ki Darma dina bumen-bumena milih tempat anu hara-haraeun, hiji tempat anu susah kasorang ku jalma rea. Malah bisa disebutkeun eta tempat teh can kungsi kasaba ku manusa sejen salian ku maranehna duaan.
Welasan tahun hirup duaan bari teu boga aturan anu tangtu soal kahirupan. Geus teu karasa aneh pikeun budak nu ngaranna Ginggi. Saha ngaran eta budak? Samemeh katimu ku Ki Darma eueuh nu nyahoeun. Nya kaasup Ki Darma anu nimu budak kalantar di hiji ruruntuhan kampung. Urut banjir getih antara balad Cirebon ngalawan balad Pajajaran. Naon ngaran sia teh bet Ginggi. Cek Ki Darma tumanya dina hiji waktu tapi ukur dijawab ku Gideung. Ari Ginggi teh hiji makhluk jin anu pangjahat-jahatna. Eueuh jin anu jahat kabina-bina kajaba anu ngaranna Ginggi. Cek Ki Darma harita teh. Eleuh kitu nya Ki. Jajak ke Ginggi hari teh ngalenggak ruas. Satadina mah sia teh ku aing eugeuh di ngaranan Wisnu Ginggi. Wisnu lambang kahadean jeung Ginggi lambang kajahatan. Sabab dina diri manusia aya dua rasa. Rasa jang milampah kahadean jeung rasa dina milampah kagorengan. Eta dua rasa teh ku sia salaku manusia bebas pikeun dipilih. Naha eudeuh milih rasa hade atawa eudeuh milih rasa goreng. Boh milih nu itu boh milih nu ieu bakal aya resiko na eta teh. Cek Ki Darma harita teh nyaritana panjang lebar. Jadi lamun ayeuna ngaran kula ukur Ginggi, naha hartina kula ukur bisa milih hiji nyaeta kudu jadi jalma jahat Ki. Cek Ginggi tumanya. Dasar budak belegug siamah. Ki Darma nyentak harita teh. Ginggi neuteuk guruna sabab can ngarti naha disebut belegug. Dingikeun sia bodoh. Lain hartina abong geus dilandi Ginggi. Terus jadi ngareumasakeun maneh dititah jadi jalma jahat. Sia teh tetep boga pilihan salaku manusia. Hirup jeung salaku manusia anu boga jalan pikiran anu sampurna. Malah sia kudu mikir. Nah lamun ngaran sia goreng paripolah oge kudu jadi goreng. Harita teh Ginggi cicing teu nembalan nanaon. Aing nikeun ngaran goreng ka sia nya maksudna sangkan sia bisa mikir deuleu. Ceuk guruna deui. Para wargi mitra kaum dangu sadayana mangsa peuting. Sanggeus Ginggi rengse latihan di imah anu ukur mangrupa sasaungan anu nyelegon kana biwir jungkrang. Geus tetelepek deui manehna teh ka guruna. Aki saban aki nitah kula latihan samemehna sok bae nya campah Raja Pajajaran. Nah kumaha make bisa kajadian sarupa kitu Ki? Cenah Cek Ginggi nanya ka guruna. Pareuman ta lampu minyak teh euy. Guruna kalah nyarita kitu minangka nembalana teh. Atuh Ginggi niup lampu minyak tepi ka pareum. Lampu teh minyakna tina gajih kalong atawa lalai, sumbuna tina serat ganas leuweung. Sanggeus lampu pareum guruna carita deui. So enjo di sakulibeng ieu saung aya naon bae euy. Ceuk Ki Darma harita teh. Itu dina pago kenca aya buah kukuk Ki. Ngancan garing dina bale-bale aya piring taneuh. Kendi mah di juru tah kitu Ki. Kuprak Ki Darma ngagebrag palupuh tarik pisan tapi kekayaan asa ender. Dasar budak belegug siama.
Belegung kumaha Ki? Pan bener naon anu cikeneh kukula disebutan teh. Ginggi ngabantah ka guruna. Tapi barang-barang anu kusia cikeneh disebutan mah tempatna geus matuh deuleu. Jadi sia oge geus apal. Sia lain dititah nyebutan anu sia geus apal. Omong Ki Darma nyaritana semu kesel. Jadi kula kudu mireungeuh naon atuh Ki? Ceuk Ginggi heran. Sia kudu bisa ningali naon anu samemehna teu katingali, tembal guruna. Ginggi harita teh kerung. Hese atuh Ki cenah. Eueuh palajaran anu babari satungtung mumual diajar mah deuleu, ceuk guruna. Geus kitu guruna nerangkeun deui yen sabenerna mah dunya teh dieusian ku rupa-rupa kahirupan. Aya nu kabireungeuh jeung aya anu kateu kabireungeuh. Tapi eta kabeh aya euy. Hari urang nyieun tarekah ngahontal sagala rupa kamampu. Nepikeun ka naon anu teu katingali bisa katingali. Ceuk guruna harita teh. Tah kumaha carana Ki? Ceuk Ginggi bari neuteub ka hareup. Sabenerna mah hareupeuna teh aya guruna dapan tadi basa palita masih keneh hurung mah. Guruna keur diuk sila hareupeun. Ngan ayeuna sabada palita di pareuman awak guruna teu kabireungeuh. Pan sia apal pisan yen aing aya hareupeun sia. Tapi ku sia teu kabireungeuh kapanan. Lamun sia geten diajar ka hareupna sia bisa neuleuh awak aing sanajan dina kaayaan mongkleng. Leuwih nati kitu ka hareupna sia bakal bisa mireungeuh naon-naon anu ku batur teu bisa kabireungeuh. Ceuk Ki Darma bari terus neruskeun omonganana. Ieu anu ku aing disebut jurus sorot kalong teh, omong guruna deui. Saterusna Ki Darma nyaritakeun deui. Nyaritakeun deui yen jurus sorot kalong mah sakadar elmu lahir. Tapi enas-enasna tina ieu elmu nyaeta nyobaan kareteg eusi hate batur anu teu katoong ku mata lahir. Bisana ukur ku mata batin. Loba pamimpin anu ukur nembongkeun maneh sacara lahir. Eusi batinna urang teu nyaho. Loba jalma kabobodo tenggo kusabab hiji pamimpin nyarita alus genah kadengena. Tapi di satu kangen budina anu amis nyieun basilat anu ngarugikeun rahayat. Ceuk Ki Darma. Kumaha jeung ajen-ajen raja urang anu kiwari Ki? Ceuk Ginggi. Tina ieu lawang dipiharep Ginggi bisa noong pendirian guruna ngeunaan raja Pajajaran anu kiwari. Sabab apanan tadi oge sabenerna mah manehna hayang ngorek eusi hate nu jadi guruna. Kunaon saban nitah latihan sok diimplik-implikan soal kaayaan anu jadi raja Pajajaran kiwari. Ngadenge pananya anu jadi muridna kitu, Ki Darma ngaheheh seuri. Jigana manehna geus bisa ngajudi naon anu keur dipikiran ku muridna. Nya aya hade sia nyaho ngeunaan palipolah raja urang anu kiwari. Ceuk Ki Darma bari nitah muridna ngahurungkeun deui palita. Tapi aing moal deuk mangaruhan sia nya. Nah sia kudu satuju atawa henteu kana pamanggih aing ngeunaan diri raja anu ayeuna. Ceuk Ki Darma deui. Ari Ginggi sidakep bari kebek ku harepan.
yen guruna menerangkeun saha anu jadi raja Pajajaran kiwari jeung kumaha paripolahna. Ngan geuning nu jadi guruna teh henteu langsung cacarita soal raja kiwari, tapi kalah ka ngadongengkeun deui perkara riwayat dirina anu sabenerna kungsi dicaritakeun sanajan acan merele jeung can lengkep oge. Basa sia atimu ku aing teh umur sia kakara 5 tahun euy. Nya kula ge apal pan aki geus ngabejakeun harita, ceuk Ginggi ngarasa bosen deui. Da lain dongeng ieu anu hayang di Bandungan mah sabab lamun manehna haben dijejelan soal riwayat hirupna sarua jeung dibolekerkeun yen manehna teh lain anakna Ki Darma, teu hir teu walahir, lain durur lain baraya. Padahal salila ieu manehna nganggap yen Ki Darma teh hiji-hijina kolot manehna. Geus 12 taun sia bareng jeung aing teh. Ayeuna sia geus jadug, geus dewasa, geus waktuna nyieun sajarah anyar ngeunaan diri sia sorangan, ceuk Ki Darma harita teh. Ginggi ukur ngeluk sabab ari enas-enas nama manehna mu ngapalkeun riwayat hirup dirina. Oke, dina hiji waktu sia kudu ngayakeun panalungtikan sorangan. Saha luluhur sia teh nu sabenerna, ceuk Ki Darma. Nya Ki, kula teh dititah indit ka hiji lembur anu katelahna caringin di wewengkon Karatuan Sindang Kasih, ceuk Ginggi. Nya di dinya Durwiksa kungsi ngalajur nafsuna, ceuk Ki Darma. Nah ari Pajajaran teh tempatna Durwiksa Ki, ceuk Ginggi deui nanya ka guruna. Hirup mah teu bina ti kikiping padati euy. Aya kalana di luhur, aya kalana di handap. Pajajaran ayeuna keur aya di tempat anu panghandapna. Kusabab aya di tempat handap aya kalana kudu ngageleng jalan anu renjul jeung laloga. Aya kalana kudu ngabelesek kana leutak anu jero, ceuk Ki Darma. Saterusna nu jadi guruna medar leuwih panjang deui ngeunaan nasib Pajajaran kiwari. Ceuk guruna Saprak Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi turun tahta. Rakyat Pajajaran ampir henteu boga kareueus ka nagarana ngan ukur Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi anu komarana sajajar jeung buyutna anu katelahna Prabu Linggabuana. Ngan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi anu komarana mapakan anu jadi akina nyaeta Prabu Nila Wastukancana. Ari sahandapeun ti eta mah kabeh ge geus teu bisa mapakan euy, teu bisa ngajaga komara nagara, ceuk Ki Darma bari terus neruskeun omonganana. Perjuangan Sri Baduga Maharaja salila 38 taun mingpin Pajajaran teu kaimbangan ku kamampuh para turunanana, omong Ki Darma deui. Dina zaman Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi mah rakyat Pajajaran teh jamuga, karajaan sejen oge milu jamuga ku kapercekaan raja anu ieu mah. Sang Prabu sanggup ngajaga kareugejan kahirupan keagamaan sok padahal dina zaman eta agama-agama ti luar mimiti ting pucung hul. Ukur Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi anu sanggup ngajaga kuatna angkatan perang sok padahal dina zaman harita eueuh peperangan anu pohara. Sok sanajan Cirebon mimiti bengal geus luas misahkeun maneh ti Pajajaran anu sasat ngaborojolkeunana, tapi di zaman harita teu kungsi aya peperangan antara Pajajaran jeung Cirebon. Sri Baduga Maharaja salaku anu jadi kolot ngamaklum kana kabengalan anu jadi anak,
pon kitu sabalikna sanajan bengal tapi nu jadi anak henteu campelak merangan kakolot. Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi mah hiji pamingpin anu bisa ngajaga ajen diri ka pamingpinanana. Ceuk Ki Darma deui. Kumaha ari ayeuna Ki? Ceuk Ginggi panasaran. Nya henteu ari ti kusruk pisan mah ngan komarana teu punjul sigap harita. Tembal Ki Darma. Saha anu jadi gaganti Prabu Siliwangi teh Ki? Ginggi tumanya deui. Raja kadua anu jadi gaganti Sri Baduga Prabu Siliwangi teh nyaeta Prabu Surawisesa Jaya Perkosa. Inyana teh anak ti permaisuri Nyi Kentring Manik. Gagah perkosa kasaktianana manggulang-mangguling anu jadi ramana oge kasaktianana kawon ku ieu budak teh. Ceuk Ki Darma. Eueuh Prabu Surawisesa kolu campelak ngagelutan kanu jadi bapak Ki? Ginggi reuas deui. Teu kungsi aya kajadian sarupa kitu. Ceuk Ki Darma harita teh. Ngan bae cenah ari Surawisesa mah teu boleh halab-hab ku paelmuan, utama nama ilmu-ilmu ijen. Kitu dongengna Ki Darma teh. Nu jadi guru na oge loba Surawisesa mah Ki Jayagiri, anggota Sariwu Baresan Balamati Raja eta guru na anu utama. Acan Ki Diroyo Tengteng urang Nusa Borneo. Sakabeh ilmu ijena tamplok ka Surawisesa. Ceuk Ki Darma deui. Ki Darma nerangkeun yen dina hiji waktu di leuweung sancang Surawisesa kungsi galungan jeung maung sancang lobana 40. Artina Surawisesa teh dirempug ku maung anu jumlahna aya kana 40. Kajadianna teh kieu cenah ceuk Ki Darma mah. Harita Sri Baduga Maharaja ti selir anu katujuh gaduh putri anu kawilang geulisna. Katelahna teh Nyi Putri Kandita. Putri Kandita dipikasirik ku sasama para putri karaton sabab loba sinatria pajajaran leuwih merhatikeun Putri Kandita tibatan putri sejena. Geus kitu aya salah saurang putri ti selir katilu nyieun reka perdaya ku jalan nebarkeun werjit. Balukarna werjit awak Putri Kandita borok saluar awak meningacai pinuh punana. Sapangeussi karaton ngajarauhan da bisi katepaan. Ngarasayeun dirina kolu di jauhan Putri Kandita teh menta saran ka anu jadi bapak. Kumaha alusna pikeun manehanana. Ceuk Ki Darma harita teh Putri Kandita teh nyarios karamakna saupami jisim abdi kedah ingkah ti karaton naha jisim abdi baris nurut. Namun saupami ama nyebat teu kedah nya jisim abdi ge bade tetep aya di karaton. Kitu ceuk Putri Kandita teh. Tapi di talek kitu Sri Baduga Maharaja teu narik teu nakon teu bisa nyieun kaputusan anu pasti. Ari isukna nyaho-nyaho Putri Kandita geus jengkar ninggalkeun karaton dibarengan ku biangna katutulasan para emban anu satia. Ari geus apal anakna ingkah ninggalkeun karaton kakara Kangjeng Prabu Siliwangi kaduhung segede gunung. Nah cenah bet ngantep anak sina indit kalunta-lunta. Kusabab kitu teu kungsi lila Sang Prabu oge jengkar ninggalkeun karaton pikeun nyusul nu jadi anak katut geureha selirna. Para warga mitra kaum dangu sadayana, cag urang rehat heula sakedapnya. Rada sumanget teuing ieu macana aduh, mangga. Janten ieu teh dongeng engalnya karangan Bapak Aan Merdeka Permana anu
Dina lebet dongengna salian nyaritakeun jawara Ki Darma oge Ginggi oge aya ngeunaan sejarah Pajajaran oge kasabit kanggo namihan pangaweruh urang sadayana ngeunaan sejarah Pajajaran oge raja-raja anu kapungkur kantos ngarajaan di Kerajaan Pajajaran. Mudah-mudahan dina dinten ayeuna para wargi mitra kaum dangu sadayana anu masih keneh manco ngupingkeun dongengnya dongeng enggal ya. Genrena rada digentos heula kumaha kana genre silatnya sareng genre sejarah. Tangke sabadana genre silat sareng sejarah urang ngagarap deui dongeng-dongeng anu sanesna. Pamugi dina danget ayeuna sakali deui sadayana nuju hayaan dina sehat walafiat. Urang Banten, urang Tangerang, urang Jakarta, urang Bekasi, urang Karawang, urang Sumedang, Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Garut, Ciamis, Banjar, Tasik, Majalengka. Mudah-mudahan sadayana sarehat wae oge anu aya di luareun Jawa Barat oge nya. Urang Sunda anu masih keneh ngadangukeun dongeng, mudah-mudahan sarehat sadayana oge neras manconya. Hapunten dina danget ayeuna mangga ta can tiasa naon ngintun-ngintun salam hiji-hijinya ieu mah dikumkeun bae ka sadayana. Sabaraos teu nyangkolong ting kana waktos mangga urang sami-sami bae teraskeun ieu dongengna. Sri Baduga Maharaja teh Prabu Siliwangi kaasup anu boga elmu telik sandi. Nyaeta hiji paelmuan anu diantarana bisa nyusud tapak boh tapak jalma boh tapak sato. Kamana bae leosna bisa katuturkeun ku ngagunakeun eta elmu. Tepikeun ka hiji waktu Sri Baduga Maharaja anjog ka wewengkon leuweung sancang. Ngan sabot karulang kurling teuing ti mana joana bet kaluncatan sabubuhan maung diitung teh aya kana 40 kana. Eta maung anu 40 teh kabireungeuh bangun anu ngancam-ngancam Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Ngan bae manehna henteu ari langsung narajang ka hareup mah. Gaweena teh ukur ngepung-ngepung wungkul bari tinggal laur handaruan. Sang Prabu teu wani obah sabab lamun inyana miheulaan narajang sabubuhan maung pasti bakal malik narajang. Kusabab kitu Sang Prabu akhirna milih sila ajeg bari sidakep ngaraga meneng. Lamun aing titis tulisna di dieu nya teu nanaon aing ridho sukalillah, tapi lamun lain di dieu sia kabeh nyingkah montong ganggu. Itu saur Kangjeng Prabu teh. Sabubuhan maung teh henteu ganggu hartina henteu narajang ngajleng ka hareupeun Sang Prabu. Tapi oge henteu ngejat gaweena teh ukur kukurlingan wae ngurlingan anu keur tatapa. Ari di karaton sakabeh pangeusi jadi hariwang mang bulan-bulan Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi lunta taya beja taya carita. Kusabab hariwang pamustunganana Surawisesa Jaya Perkosa nyaeta anak ti Permaisuri Nyi Kentring Manik yang ninggalkeun karaton seja nyusulan. Tah ieu teh Ki Darma nuju ngalalakon ka Gingginya. Ari Surawisesa teh sarua ahli ngagunakeun elmu telik sandi. Ucara ngambe jukut jeung ngambe awak tatangkalan. Surawisesa apal kamana nu jadi bapa inditna. Malah akhirna inyana oge anjog ka leuweung sancang. Inyana oge nyaksian horeng di tengah leuweung bapana keur dikepung-kepung ku sabubuhan maung. Mireungeuh awak Sri Baduga Maharaja geus lekutan jeung dibeulit ku areuy, ukur nandakeun yen pikeun nyalametkeun awakna teh tina gangguan sabubuhan maung, Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi milih ngabentengan dirina ku jalan mujasmedi. Henteu kitu ari Surawisesa mah inyana teu bisa sabar jiga bapana. Mireungeuh nu jadi bapa dikepung-kepung jiga anu ngahaja di heureuyan. Surawisesa mah ngawak-wak nyarekan maung beak bersih. Sia kabeh geus kurang ajar ngahina bapa aing. Nah teu nyaho yen bapa aing teh raja ti hiji karajaan badag, ceuk Surawisesa.
itu nate bari teu pikir panjang deui Surawisesa ngajleng miheulaan narajang ka tengah-tengah sabubuhan maung teh. Atuh ari geus kitu mader wae galungan cenah rongkahna pisan. Surawisesa teh saurang dikepung ku 40 maung. Anunya gede nya jaluk juk jangkung, badagna oge sagede-gede munding dongkol ngan pedah teu tandukan. Bitotama rongkah tepikeun kaloba tutuwuhan anu rarungkad ngan sanggeus sawatara lilana tetela anu unggul mah anu dikepungnya eta Surawisesa jaya perkosa. Sabubuhan maung anu jumlahna 40 teh ngaku taluk tur ti semet hayeuna eudeup babakti ka saku raja Pajajaran. Kaula sakumna maung sancang bakal nang tayungan kasalamatan sakur turunan Pajajaran tepi ka akhir zaman. Lamun aya turunan Pajajaran anu deuk menta bantuan ka kaula moal ieuh dipersabenan ceuk maung anu pangbadagna. Tapi adi Sri Baduga Maharaja mah teu hasil manggihan Putri Kandita. Ceuk sakawal Putri Kandita sabada anjog ka sisi laut kidul nampa harewos gaib yen cenah lamun hayang bebas tina kasangsaraan nya kudu neuleumpkeun maneh ka dasar laut kidul. Ceuk sakawal deui Putri Kandita teh panyakit budugna sageur sabihara-bihari tapi pikeun saterusna teu unggah ka darat sabab dibenum jadi ratu di kerajaan dasar lautan kidul. Ku urang palabuhan ratu mah ieu aya nya dina carita Putri Kandita. Katelahna ku urang palabuhan ratu mah Ibu Ratu Kidul ataupun Nyi Roro Kidul. Tempat niisna di Batu Korsi basisir Karanghawu di Samudra Beach Hotel teh geuning aya nya dipanggieunkeun kamar. Aya dina dongeng Putri Kandita teh ya. Duh, meureun kula oge bakal ditang tayungan ku maung ti sancang nya ki. Ceuk Ginggi gede hate sanggeus nampa beja yen sakumna turunan Pajajaran bakal ditang tayungan hirupna tepi ka akhir zaman. We dasia teh turunan Pajajaran tembala Ki Darma harita teh. Ginggi jamedud manehna bari ngabandungan deui carita na Ki Darma. Tapi inti anu deuk dicaritakeun di dieu mah nyaeta pasipatan anu beda antara Sri Baduga Maharaja anu jadi bapa jeung Surawisesa jaya perkosa anu jadi anak. Duanana oge boga pasipatan anu beda euy. Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi mah waktosna kabujeng seep para wargi metra kaum dangu sadayana. Cak urang tunda heula ieu dongeng sareupna di Pajajaran dina seri anu kadua. Insyaallah dina seri-seri anu salajengna urang sami-sami teraskeun deui tah kumaha lalakonna anu dicarioskeun ku Ki Darma teh engke bakis ka pendaku urang malahan ke Ginggi teh baris diutus ku Ki Darma saatosna Ginggi jadi hiji jawara keur numpes kajahatan. Kitu nya. Itu tiasa nu tiasa kapiatur dina dinten ayeuna hapunten nu kasuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.